kurang pindahkan dia yang luar aja pokoknya ulah ulang tengenang sampai telepon apa ditaing saprapannya pun Prabu Rahwana lalu mamatina gendengannya pun pentrong ke dia siapa Rahwana dan tukang sound goblok di tiga itu tuang dia mundur sekarang pak tukang deh sapratanipun ia Prabu Rahwana awoi kairing balat pasukan surak ambal-ambalan anjeuna bade ngiwat Dewi Sinta Cinta na bawa ya Dewi Sinta di Jawa ya Hawaii kadung gelis saya teman aliwat cekelan atau usia anjir ngenakan siap kayak gitu anjir aduh aing dalam dasar pernah juga kiri aing geus kumetap di wah kapeting rebus secara mana gitu bro di dia teh aya almarhum dalang sohor sia teh Rahwana nang geus paling hebat nantinya amaru pacece oh ya Dewi Sinta oke Dewi Rukmini Sinta Rukmini cenah setira Sinta jadi Rukmini hampurakan hampura kurang pindahkan dia yang luar aja kesopan dia jangan ada mikir bisa itu siapa mungkin lawan dia lawan ingin normal sia teh kabi tau ge apa dah ini kabita siang ayo teruskan iya cinta akan muasa kali-kali dari ngaganggu lamu anjen puting iya narima cinta di kula
cinta cari matu cinta nah siapa itu cinta oh iya jadi ke mana tuh iya akang tes cinta hayang kawin hayang kawin cinta hayang kawin win hayang kawin mun bisa mah di mana wae atuh cinta ayo cikatku sakali wae ngadangkeun soanten salira cinta da salira mamisai pisan sok nange bonon dan bonon dari seteh dari laguna sok geura oh bisa asik kawanti-wanti mainlah nama liwana puputan kembang kadakon lagranya mang ohong anu batu mang wenya mang geningan sakitu endana ta sorak kapina-pina ceng kurang memotoran cinta kurang bobogohan lagu pasang bawah wadah cinta kurang jalan-jalan sepanjang warungan sepanjang legasi teluk sampai kan lebih ke Bekasi Malangan dengan bobogohan mah kumaha daek cinta siapa gitu wae aku cinta lah ayo Ari Alim kena kumaha Ari Alim kena baik dapat batu oke ngobrol sorangan urang mah mending kena anggap ya batu ngobrol ieu teh urang teh dianggap di di pantai sial pantai anu hareup eta naon berarti oh batu aya ubur-ubur nyulang aja sang ubur-ubur sia tanyakeun nyawer kudu sabaraha naonna nyawer kudu sabaraha nyawer sah eta Dewi Sinta yang nyawer kana itu lain maneh ngomong maneh ka itu lain ditindikah itu sia teh urang mau nyawer sabaraha hayang 5 juta 5 juta tapi ayeuna sakit cuma kecil cinta tapi saumur hidupnya wae dibere 5 juta potong sia honor ngiru tanggal hiji dikeun wae cerigaan iya mah nyaan iya mah waduh bohongan bahan gitu wae tau lah itu kurang maneh mah tuh ada teh komunis teuing siana so wae disawerkeun dia pamajikan ohang nu di Majalengka ieu duit 5 juta jatah manggung tanggal hiji di Cimahi wae dipikeun ke juru kawi geulis bun iya nomor ya nyebut bun teh naon bun teh saha anu imah oh bun buntet emang oh bun
Ya Mikan, 5 juta. Main nyabak wae sia mah. Kana karemong baik kana pipi itu lain Oke. lain kabayang di kapantesan dalam rekometap malu kana naon Bener urang rek naon. ya bener Dan normal urangnya. Emang gelis? Gelis Pak. Sebenarnya dalam resep. Resep Pak. Resep mata di yang sina nabi dia. Kan tuani. Tuhan. Kan nabi mah setia. oh setia Setia. Hebat dalam dagang. hebat Setia. setia Bisa balik bareng. Ngomong atuh bener Hang, nanya status, alamat, tempat tanggal lahir, poe naon. nang nami teh sana kali siapa asina sana nami teh Anissa Anissa no Anissa Agustiani. asik ieu mah Anissa Agustiani Deni nya Atuh kieu Anissa Agustiani Mulyadi. Apa sih karena Deni Mulyadi? nya Heeh. pan make kana itu tuh sabab ya sih dong Lain sireum karang goblok lagi nyaho sih teh. oh bener karang mulai kebaikkan jadi nya teh kacabaknya tatarinya Kesempatan siapa gitu ya Ya manyaan anjing. ulan Mane ceurik rahwana dibales ku Sinta meh ngingetkeun ka abah almarhum dalam cecek. Mudah-mudahan bagja di alam itu. Amin. Senior maestro. Maestro. Sok mana ngarayu Sinta? Karena mah bisa orang Jawa menyen drama-drama nu kitu hebat. Tingali aing jadi gubernur Jabar sih. Ulah orang Jawa wae mah hebat kebudayaan. Hidup jadi begini. Aneh, kawana video nu Sinta ku bahasa rasa. oh laguna Bahasa lagu. lagu tadi ya So. tapi dengan kata-kata Heeh. Kata-kata Cinta. kata sih teh. dengan Heeh. banyak kalimat Kita mengingatkan ke Abah. Heeh. Itu ngajawab ke lagu deui, anu lagu Abah itu nu panon dari kan punya anu ya hebat pisan. Sok. Neng nong. Jadi itu kan itu. Penarayu. Drama. Jadi aku marayu berjuang. ayo oke nah berulang kali Drama tuh Sinta bilang itu. Sok. Sebenarnya jadi liok namu ya. Panggungan lomba tenang Sinta. Wah, ngap tapi ke bulan Oktober. iya Sinta gelis kawanti-wanti nu enak maliwati Sinta nah menang akan ngadegetan ke beladinya lamun muangan mua bisa ngadegetan ke beladinya akan rek maehan reungit kumaha Sinta menang henteu Jaga ngarai para cegah nerima semua tindak. Mang Ohang deui. Ali. aku kudu iwat naha bet kitu Sinta
Jawa diri ya, Jawa diri. Sarekan mah tuh man. Mana tahu dirinya? Orang pemajikan. Nah, coci. Oci sesuatu yang lain gitu. Nah, jauh buku yang mak kue kering paku itu bisa. Neneangan awewenya. Ya kan baik. Baik pada pemajikan. Hah? Pemajikan? Boleh pada dengan laki aing. Pada normal. Itu tuh anak rumah kene. Oh. Oh, balik. Oh, nyaho tuh balik-balik. Ah, yang di dia. Ya suka kayak pemajikan di dia. Ah, di dia lah. Iya. Oh, gitu. Papagahan awewena. Ya, Neng. Sayang kawe laki batu. Ya itu nak, mah itu nak. Nah, gitunya mohon anak berobat itu di mana kayak. Itu kan carekan kuma. Sakelung aja mah tuh man. Seselan we kuma. Soalnya kajewa. Kajewa, balik ke situ, balik. Balik. Aku mau sarana ini tak balik. Ya, nah, kuring rek nanya, eta boga salaki kajutna gede teh. Sing jujur mah nggak jawab. Apa? Gede kelapa. Karena osok eneh salaki teh ieu teh. Kunaon abruk-abrukan yang nganu aja kumaha teh dibere. Kunaon teh dibere? Karena merah duit. Oh, cek aing ge, heuh. Awe mah teh kalau dibere duit tara kalayanan. Ya, mah bere duit. 2 juta. Ya.